nya ya ayeuna kunaon ajengan ohang dipanggil jeung rame sabab beungeutna bodoh. Bener tuh? Bener. Lamun ohang beungeutna beungeut pinter, moal payu sia mah jadi duit sia. Boro-boro. Justru ohang mah gitu kan. Justru ohang mah payu teh mahal panggilanna teh beungeutna bodoh. Mantake ibu kade ulah kabobodo ku manehna. Geus kajadian deui wae. Halah. Geus dijebak deui wae aing. Ampura Kang Eta urang dieu, urang Kiara Pedes. Pareang Kiara Pedes. Da ieu teh acara teh tuh nyaho da itu ngadadak. Uing untung mawa nu kieu. Mawa sarban, mawa kopiah, kan pedah teu didengdekeun nungkul meureun kieu. Aduh aing. Ari Sugante. Sakumaha biasana we meureun da apalnya si Ohang mah. Tukang kikituan. Acreg-acregan. Tapi tenang naon katanya. Mudah-mudahan dina poe ieu urang nya sarua lah kitu ngaluhuskeun niat nya talabul ilmi kalau naon tuh da eueuh di lagi biasa sok ayanya di dieu teh Rios si Ohang hei ayo si ganu ieu ningali ieu teh si kan penasaran ngomong naon heuh tombol ning nu datang urang lieur ngomong naon urang awi tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan baik. Da budak karena naon batur ngejawab salam jadi tinggalkan ku ting lanceukna ting saya denya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah bismillah alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wattawasaw bil haqq wattawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.
satacana simkuring ngadugikeun naon wae anu didugikeun urang dugikeun wae naon can kadugikeun tuh pancranya dieu nya kumaha maksudna nya satacana simkuring ngadugikeun naon-naon nu baris didugikeun urang ngadugikeun heula anu can kadugikeun aing lieur euy banyak maksud teh kieu keukeuh ampura berbisi salah nitah da beureunan si Ohang kekikieuan dina acara Maulid Nabi si Ohang teh tuh puguh aya nu nitah beureunan da ari pangarsana Haji Dedi mah da apal kitu mata kita tarima teh sugan teh rek heureuy we kitu eka tang ka dieu nah kieu panggungna aku teh jadi reuas atuh hapunten sakali deui kang eka para bini sepuh nu aya di patempatan para ustadzah para kiai mungkin aya habaib oge pokona sadayana we santri santriat nu aya di dieu da si Ohang mah tong boroning jadi kiai ustad jadi santri kieu can pernah ayeuna uwing dititah kieu lamun aya loba salahna batan benerna ulah nyalakeun si Ohang salahkeun mah lurah anyar atunya heueuh geus sidik pan lurah anyar ieu teh panang jebolan Cipasung geus teh ku sorangan atuh nitah ka batur pan urang jadi lieur ya alhamdulillahnya mudah-mudahan Pak Lurah sateh namina teh Deden Sudana screenshot SS kemana we aing mah heukeun bae nya oh meh wawu maksud teh kitu mah teh pan ari kieu mah nya saacana pan can panggih can tepati wawu kitu jeung Pak Deden pas panggih teh jeung nya teh kasih Ohang jeung siri we jadi siri pan ayeuna mah screenshot alhamdulillah nu kasep nya pantas lah intina mah mugia dina ngajalankeun jabatanana pada melanana sing amanah amin ya robbal urang dukung we kitu tah bismillah nu jadi sekal panggiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi talateh hate malati ati nu jadi pangembat awarna kedal senarang amal diwuwuh ku alhamdulillah menjadi panunung rambut takabur nu teu oleh ngucurna badan sakujur panyingkah ria jeung sumah nu pasoleng lah nyamanah panyingkir iri jeung dengki nu pabeurit tina ati nu kadang ngareumpekan jorelatna teja Al-Qur'an kana hate urang-urang sadaya dipirik kalimah kali dua sahadat sumpah janji hamo lancalinci udar tina tali gadang janji hamo sila bengkok sinembah angin kagusti nu maha suci nyatana Allah Rabbul Ijati oke orang sami-sami nyaksen kange urang sadaya teu aya deui Rasul nupang akhirna nu ayeuna urang ngumpul di dieu teh dina raraga pangeling-eling atanapi mi eling lahirna
Kangjeng Nabi Muhammad. Mugia salawat sinaran salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, sahabatna, tabi'in tabi'ina. Punten. Oke Kang Eta, para pengikutna insyaallah dugi ka urang sadaya anu sami-sami miharap syafaatul uzma di mantena. Amin ya robbal Allah. Terus ya teh hayang kenging syafaat bener tuh anu bener hanya Bu Pak aing jadi kian ya ayan padulit teuing lah jelas mah dah si anu santai teh para gempeur tileut dangdang ka kieu da beda deui atuh nya si Ohang cenah aya eta ge tapi mah tanyakeun heula sakali deui ibu jeung bapak atawa anu hadir di dieu ieu teh datang ka dieu teh rek tolab atawa penasaran ningali si Ohang citarik hah dua nana hah alhamdulillah kitu mah alhamdulillahnya bisi aya nu penasaran ningali si Ohang ngungkul tah da geus tingali ngali urang nya tah sok juk badali itu sabab naon ari datangna atawa initna ti ditu datang ka dieu niatna naon talab mencari ilmu, menambah ilmu atau sajabina supaya orang tambah ilmu. Alhamdulillah hari kumake cinta mah cinta bener lain cinta kasih Ohang adanya cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Urang teh ka dieu teh hari datang ka dieu ukur ningali si Ohang ngungkul mah naon atuh da tingalieunana. Si Ohang hampura sakali deui kunaon si Ohang bet gitulah pokokna mah sakali deui ampun tadi ningali di ditu teh kiai unggul pacamat ke dengan ya Allah sakitu ieu na ngabredelna lamun teu ieu mah wah bahan beak. Oh ada sidik pintar itu mah sidik kiai ayo uing lain kiai lain ustad. Si Ohang mah tukang bodor tapi sanajan tukang bodor cek nu apa cenah tukang bodor pasti kitu cenah tapi raku teh tukang bodor kudu ngaheureukeun nu kieu mah nya bener teu ngan pedah tadi uing ngahaja ngaguar cenah naon cenah si Ohang teh ngaguar naon ari ayatna kalakah war asri nya keun bae nya tapi keun bae sabab salah sahiji kawajiban urang teh nyaeta ngagunakeun waktu sahade-hadena nya wal asri atau wal asr innal insana lafi demi mangsa satemana jalma aya dina rugi ya gitunya kurang tarik cicing demi
temena jalma aya dina dina runtah usah ngalamun dina runtah naon dina rugi aya wae nu ngalamun nya kieu dina rugi nah meureun ngajelaskeun alhamdulillah poe ieu teh susuganan urang dina poe ieu teh geus ngalakonan nu ieu nya teu ngamomorekeun waktu ngagunakeun waktu supaya urang bisa ngumpul ngaji di dieu nu tadina can panggih tara panggih nu sok nyaba ayeuna panggih nya ibu jeung bapak meureunna tadina nu tara patanya tadina tara patanya tara silidangdanan beureun ka dieu mah beureun atuh ieu era ieu sakurudung benerkeun nu tara make kerudung ge make kerudungnya tong dibenerkeun jadi kaciri tarana cicing sok geura cicing yang sok lu jangan ngabi yang sok tapi bikin bae da diajar karena oke nu ayeuna nu tadina urang teh teu wawuhnya jeung tatangga ari di dieu mah beureun teh pagigir-gigir nyaho mana sih ya di mana imah teh apa di dinya di belakang nu imah nu hejo harapan gigireun teh urang teh tuh jadi we panggih dikir ngobrol-ngobrolkeun masalah pagawean anu hiji butuh pagawean anu hiji boga jang pigaweun akhirnya jadi silaturahmi tuluy jadi kauntungan bener teh wah aing udah pasti itu raliurkeun itu siang kan bae panasaran mah nya panasaran da si ohang oge sabarana mah lain kuna naon teh poe ieu ditake nyaho ieu udah lain pakna lain ahlina karek oge diajar oge karek jadi tukang sabab tukang jeung ahli beda deui nya tukang mah tukang tuk ngaranna ge tukang atuh tukang naon tukang anu tapi mun ahli mah pan bedanya ahli mah sagala rupa geus katalan rek ilmu naon ge bener teh sieuhan anu kur tukang nuturkeun kiai nuturkeun ieu teh naon tapi eta oge meureunan kumaha carana urang ngagunakeun waktu supaya urang ti poe ka poe ku jauh teh nyari minggu mah ieu mah poe ka poe heula poe ka poe jam ka jam menit ka menit detik detik ka detik na oge urang kudu aya gunana sabab sing ingat waktu teh nyaeta hiji makhluk nu diciptakeun ku Allah anu kacida taatna sabab ti mimiti diciptakeun lebih ka ayeuna can pernah waktu ngalaman mun jadi parentahna teh waktu mah maju saat can dieureunkeun engke teuing iraha waktu mah tuluy mah maju ayeuna cenah si ta ieu pemuda di belah dieu bisa keur semangat pisannya keur semangat pisan keur naha ke nu digawe di internet naon we kitu tanya heuh lah pokona mah nu ngahasilkeun duit ceuk asana mah bakal ngayeukkeun naon we anak keur ngotret naon lah intina mah meureunanya oh ieu keur nu hiji mah resep kana bangunan oh nata siga kieu oh nata ieu teh kieu tuh gitu
Pan teu karasa ari ku karesep mah. Dol teh. Allahu akbar. Allahu akbar. Ari cek ieu teh. Geus lohor deui, getret deui, tah naon maksudna? Aya teh nu kitu? Aya teh nu kitu? Aya bener? Aya? Ti dieu mimitina sigana mah. Pantesan di lemur uing kitu atuh euy. Apang dina eta ge saruana nangke nya, eta teh pan keur manggil urang teh salat. Lamun geus aya kitu teh meukeun gancang buru-buru ka cai heula. Duka masjid itu bisi kotor maka cai heula. Tuluy? Hah? Kalau di maju, ujung di baju tuh. Kacai naon heula? Ke muka pantau heula bener tah. Pantau aya pantoan, pantona buka heula, kakara asup. Tuluy geus asup di kamar mandi tuluy. Buka heula bajuna. Baju dipakai kena di pandian ku masih. Buka bajuna tuluy. Tah kitu, tah geus mandi tuluy. Hah? Mandi mapan ki sabun sakarupa geusnya. Geus mandi naon deui? Dianu heueuh, tuluy. Hah? Wudu. Bener, wudu geus wudu. Tah bener heueuh, ade aya geus wudu, pada geus wudu da geus suci. Hayo redeg dirinya. Gunakeun waktunya intina mah. Gunakeun waktu sing hade da urang teh aya parentah ti Allah teh lain sina beungan lain tapi sina aya dina kauntungan beruntung rese tong dume geus beunghar penyakit eta ampun sabab geus aya penyakit takabur mah hese sombong aya geus dipake dibere beunghar asa nu aing dibere non jabatan asa nu aing keneh wae dibere ilmu kitu keneh deui wae nya geus sombong mah nya cacak-cacak eta teh nu eta mah barada bener ye diapungkeun ka luhur jadi takabur rada leuheung da pasti aya nu diekeun dibandingkeun ka katuhuk kana kapinteran jeung sagala rupana jadi sombong rada leuheung da aya arep-arepkeuneun dibencangkeun ka kenca meunang kana kasalahan tuluy ngalakukeun kadoliman rada leuheung da meunang teh nyaho agama iya nu dijebretkeun kana kasangsaraan anggar keneh sombong teu ngaku ka Allah kalakah nyalahkeun pangeran Allah teh teu adil. Wow. Aya teh nu kitu. Nya. Ih. Sieun. Nya, kadenya pokona mah lamun diapungkeun ka luhur ulah takabur. Keur dina kabongharan anger urang teh. Kudu tetep ngaku. Yen ayana Allah teh yen ayana ieu kabeungharan teh aya nu bogana ilmu pon kitu deui kapinteran kagagahan jeung sagarupana kajayaan eta nu Allah atuh cenah urang mah da geus kagok urang mah geus dibandingkeun ka kenca jadi da teu nyaho pisan kana nu bener teh keulaan lamun urang geus ngalakukeun kasalahan lamun kajongjonan cicing dina kasalahan
bakal karempekan ieu kasombongan diri teh jadi timbul geuwat gancang-gancang geura tobat anu digejret yang kahanap kana kasangsaraan ulah ngarasula boa anu sangsara teh bakan leuwih mulya batan anu beunghar nu tadi ayeuna sumkuring pernah maca ngobrol sareng guru kade cenah takabur mah bakal mau pohokeun sagarupana dina guaran Imam Ghazali enten aya opat takabur teh hiji takabur ilallahi kedua takabur ilar rasuli katilu takabur ilal ghairu kaopat takabur ilal ilmi aya nu apa tuh takabur ilallahi takabur teu ngaku ayana Allah takabur teu ngaku kana naon kakuatan nu aya di urang teh kabeungharan nu aya di urang teh lain ti Allah tapi menang dirina pribadi berarti geus teu ngaku kana ayana Allah naudzubillah min nu kadua itu bakal ngarusak Islam gitu kaislamannya keimanan kaislaman anu kadua takabur ila rasuli mah teu ngaku ayana rasul ngaku ka Allah mah aya ngan ka rasul teu ngaku sabab manehna leuwih mulya batan sasaha oge di hareupeun Allah jadi rasul teh dianggap ari urang mah panangnya urang mah piraku teuing sing dijauhkeunnya sabab naon pan urang mah eta geus dua sumpah eta geus tadi teh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah beureun pecat keimanan urangnya kaislaman urang ibarat kaluar tina kaislaman naudzubillah min daliknya urang mah nu katilu nyata ila ghairu ta ieu mah antar manusia jeung manusia biasana sok paroho maneh mah eueuh nanaonna aing nu pangpinterna maneh mah eueuh nanaonna aing nu panggeulisna maneh mah eueuh nanaonna aing panggagahna sedengkeun teu apa manehna meunang saha jadi teu ngaku pokona sing inget urang kasep gagah jeung sajabana aya anu bogana ditambahan kudu kaopat takabur ilal ilmi pedah pang pinterna pedah ngarasa pinter taya ngaranna ge pang asa pang aingna aing ngarasa pinter pang pinterna ieu kasombongan anu mah moal asup batur oge nya loba kejadian geuningannya antara kolot jeung budak kolot lamun mere nyaho jang mun bisa mah ulah kitu jang atuh ieu teh simpenna di dieu eta budak ngomong lah cicing kolot mah nyaho naon aduh eta ka kolot aya nu kitu teh di dieu ngeueutina ayanya loba tapi eta teh sadar emang kurang elingan deui sabab eta teh takabur eta teh na teh sadar pinteran mana indung bapak jeung urang hah 1 juta indung bapak pasti nu kudu pikiran maksud indung bapak sakitu pinterna nya
Inung bapa mah sakitu pinterna. Urang luka matak bisa jadi lebih kanan ima di TK SD nya atau tina diajar ngomong heula. Diajar ngomong leumpang naon sagala rupa lebih ka sakolakeunana lebih ka jadi pinterna teh alatan inung bapana anu teu sakola kelaacan bener teu. Tapi pinterna kabina-binanya bisa ngagedekeun urang siga kieu matak sing areling komo kudu boga kanu masih keneh boga sok ayeuna sing ingat sabab dawuh Kangjeng Nabi oge umuka indung anjeun terus bapak nya ridona nu jadi indung bapak teh bakal tembus bakal ngabulungbungkeun jalan urang dunya rawuh akhirat amin ya robbal ieu mamni ampun ieu geura ngadidik budak teh geura kade ye si ibu nage kadenya ada ya ibu-ibu ya bu ibu esok nita ya salat ka atau ke budakna gitu terus hari ibu kelacing nitahna ieu mah nitahna keur kumaha ieu nita salat ka budak kumaha nitahna teh jang kira sholat geus waktuna naon asar gitu nya bener teh atau maghrib gitu nya hari ibuna keur naon eta harita hah oh si tuan muda lobanya kitu nya si Andin terus tur nah rumasa da seuri barijeng lain popoloto tungkul barijeng teu dilaksanakeun ku sorangan moal nepi ka budak matu nya cekolot baheula nyebutkeun cenah heulakeun kanyaah samemeh papatah jadi heulakeun heula kanyaah ka budak teh jang atau neng tos salat teu acan teu lamun udah make bahasa lama teu naonnya asal nadana ngeunaheun jang geus salat can teu acan mah oh nya atuh sok geura salat da make bade kalcai sami oh cenah ohang lah cenah ibu mah keur ieu cenah naon abi mah euceung mah keur ayaan cenah keur eta cenah keur kaluar keur kotoran cenah da budak mah moal nyahueun da ibu mah keur mama mah keur kotoran panteh nyahueun anger ini kacai api wudu asup ka kamar tek ngunci bener nyakeun bae ngunci ka ieu mah bebeja ka budak make brek salat bener teh bae urang ngalaksanakeun da sirik haram hukumna lamun keur kotoran mah bener teh jadi dicantoan dicretek 5 menit atau 10 menit karena keluar deui ti kamar tuh kakak nanyakeun jangan atuh salatna atos mah nya sok atuh bisi rek naon-naon mah sok tuh pangeunah patak heulakeun kanyaah samemeh papatah heulakeun tersenyum jeung tatangga ge kudu kitu teh jeung tatangga deuh panggih teh senyum ari pas ieu pikir-pikir teu panggih jeung tatangga ge kieu jeung kieu buah edan wah heueuh tanya sakeudeung da ieu mah yang inum heula
Oh aya nu kitu geuning. Ekeun bae ah. Jadi kade kayak barudak ka ibu-ibu ka bapak-bapak tadi disebutkeun teh heulakeun ka nyaah samemeh pepatah teh sabab naon loba kanyarep mah nyaeta kalakuan urang lain omongan nya aya eta maksudna lain nu gancang jadi nu bakal jadi percontoheun teh gitu sebab ieu teh salah sahiji contoh kunaon urang ayeuna memperingati Maulid Nabi aya urang teu nyontoh mah kana akhlakna nabinya apaan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin lepikeun rahmat keur sakabeh alam Kangjeng Rasul teh makena make naon sifatnu Allah nyata Rahman jeung Rahim kabaturnya ahan dedeuhan makanya ahan dedeuhan lain ku galak bener tuh Bu terus tuh Bu sing era lah pokoknya mah ku waktu sabab naon pek urang lamun teh aya cenah engke we dah budakna ge can ngartieun alah teh iraha deui lamun urang rek teu ayeuna rek iraha deui ngalakukeun kahadean bawa isuk pake teh urang geus maot bener teu Bu bawa si ohang we keur kikian teh ayeuna engke maot bener teu bener tidak urang maot hah tidak engkar hari itu yuk bantu share rek ngalakukeun naon bae oge empek di alam dunia dari kita ngan aya inget kade inget pek maneh rek ngalakukeun samana-mana oge tapi inget anjeun teh bakal mah hirup katungkul kupati maut nya hodi mangsa rek iraha bae pasti urang datang urang mah pasti teu nyaho ieu tereng teng 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 nu kitu kompak bae si ohang ngobrol kenana bari jeung nyanyi hah sok ngobaan kisahnya celah lagu naon atunya hah baik dah yuk ieu jeung lain deui nya ieu teh kabeneran urang dieu ting saha ngaran teh Ocit saha Ocit saha we ngaran tuh alhamdulillah hampura bisinya ieu mah da bongan di tas ohang Pak Haji kalau kan nyusurikeun we pasti kemah nyarekan geunya si Pak Haji tuh pasti lain we itu tuh cengir Gusti aduh lain oh tenang santai lain penyanyi ieu aing mah da goreng geus puguh lain penyanyi halus urang tambahan mah loh iya bariekeun kada sabenerna mah ieu teh da moal ka inum teh tapi inum mah sok ai teh tadi sambil nungguannya Allahu Akbar lain guna naon aduh ai da keukeuy teh teh mah lah Gusti Agung jelema citera daratan ka dieu ari hate mah bunga aya bunga hate mah gitu tapi anggeus sok sedih
buat datang nanti kur ayah si ohang we gitu. Udah bawa ka ustad dia mah, ka ustad di dia boro-boro. Coba deh si ohang mah lain ustad, santri gini lain. Tapi coba, orang dia sok butuh ku agama, tapi kanu melakna sok poho. Rasa bener? Sok ningal, sok ibarat kana tangkal kaum, kana agama teh. Urang dia apa? Tangkal kaum? Apa? Nun itu berarti benar intinya cuk. Apa? Osok aya nu melak di hareupeun ieu mah? Tara. Ayana tangkal kaum di mana? Di leuweung. Saha nu melakna? Careum. Sok dengekeun. Teu lain sagedeung ieu. Kana tangkal kaum nu sakitu loba mangpaatna. Ti mimiti daun jeung buah jeung sagala rupana ka akar-akarna mangpaatna hade pisan. Di bener lantaran bener-bener dibutuhkeun ku jalma anu aya di kota, di kampung, di akutan eta. Bener teu? Lir ibarat agama butuh karena agama teh. Bener teh? Karena agama butuh. Ngan butuh teh kadang-kala siga butuh siga obat. Ari geus teu non geus teu kering mah geusan we makena teh agama teh. Nya urang mah mudah-mudahan teh urang mah ulang dieu ieu ulah-ulah nu kakitu nya. Kemai satik saeutik we. Sabab agama ngatur sagala rupana kahirupan urang. Teu dihususkeun ka sasaha, dihususkeun teh kage manusia nu aya di alam dunia. Resep, Bu, Pak. Nah, ini ibarat karena tangkal kaung, karena itu geuningan. Ayeuna nu makna saha? Careuh mun datang ka kampung ka dieu, di kumaha dah? Di baledog, di udang, di kepung, dibuat abit. Bener teh? Nah harek tega ningali ustad nu deukeut datang disarwakeun jeung careuh tong seuri ieu kebenaran bener jadi loba kajadian sabab naon lamun aya ustad kuruyung ka ditu loba jelema anu ujug-ujug nutupkeun panto. Bener teu? Can pernah nanyakeun siga nu teu butuh we ngan butuh teh tempo-tempo keur gering. Punten Pak Ustad, ieu teh abdi bade ieu cenah bade 7 sasihan. Punten Pak Ustad, abdi teh bade anu. Geus kitu mah, geus siga naon we. Geus teu butuh teh. Padahal Ustad teh pawaris ilmu. Saeutik ogekeun bae. Cenah doa urang mah cenah teu ieu teh sapagodos. Ulah kabeh dah kabeh ge moal bisa tuh. Untuk ngomong ilmu teh di ieu keun mentak anu laksanakeun anu naon nu ditanyakeun poe ayeuna laksanakeun bakal ningkat kahirupan. Bener teu? Enak ieu. Tong jauh-jauh eta lah ilmu ieu we. Ieu. Bu, gitunan Bu. Gelas deusian nang kuna Ibu. Caina cai kiruh nya. Bajigur. Menta tah. Urang teh. Menta sakieu
sanajan urang keur butuh pisan kade nginum nama anger kudu saeutik sabab urang can nyaho ieu amis atawa henteu ngeunah atawa henteu ya saeutik ngajan amis oge tuh pan kabita tuh artina saeutik bakal karasa ku urang ilmu naon ilmuna nya cenah urang nanyakeun teh apa ilmuna wudu nanyakeun ka ustad nya ieu terapkeun ka budaknya salat anu teh kumaha nanyakeun saeutik we supaya urang teh lurus insyaallah nya heuh saeutik jangarana oge dah da manusia mah da kabeh oge moal aya da pasti kehalangan sombong saeutik sedangkan itu loba lain loba kata hampir kabeh nih manusianya sok aya kasombongan saeutik saeutik ningali batur rada renah di urang teh mending urang mah kieu kitu nya kadenya keun bisi ieu mah cenah teu kaharti si orang tanyakeun ka ustad tadi teh nya teu kaharti nu caritakeun ka ku si orang teh tanyakeun ka ustad nu deukeut di dieu ge pan loba halas teh ya nuhun tuh bantu tah cenge bener teh musik tah kade lain urang ieu asup acan sok heukeun we da ieu mah nyoba da ieu mah lain ieu nya hampura ye ieu ge salah sahiji ciptaanana Bapak Haji Roma Irama sugan pisaeun si Ohang lamun teu wae beureun geus naon Purwakarta jadi si dia nu mumpun hah kumaha ngirum wae heuh aing geus tiris yoi nangis ya sieun kabulu tiis ieu na iya wae tadi mah panas keneh ieu sekali ujuk jelecep we bari baso nawaran teh suparupa we cikaing oge nganukur isi peuji tuluy teh nya dah dasar atuh nganukur piwadukeun wungkul jalema ayeuna ye piwadukeun we tinggalina teh hoyong lungunah nu anu pada baangar we ngerecet teh mah sugan aya nu ngaku kitu ieu mah waduk juragan wah rek dahar apel rek dahar nanaon oge nu hiji dahar apel nu hiji dahar teh cenet sugan aya nu ngaku pas nu apel teh kecelik tah ieu nu abdi danger bau tidak meli esana teh nya kabina-bina bongan aing cicing bermain Sa ngaran Sanami al lu bener saha ngaran Den oh denden bieu lagu naon boleh saja cik mimitina kumaha gitu ka dieu keur atuh lain boleh saja tuh, terus boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. tuh benar teh benar jadi
di dieu pek wae maneh marane kitu meureun nya cinta karena dunia tapi sing inget isuk pageto bakal pararai bener gak? Bener. Rek ayeuna rek isukan rek kolot rek ngora teu nyaho urang bakal maut bukan dua cing berbuatlah Hei berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat suatu saat tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Sing ingat Berbuatlah semaumu apa yang kau suka sukailah gitu mah. apa yang kau suka, berbuatlah apa yang kau suka, tapi ingat suatu saat kau akan meninggalkannya atau kau akan semua itu kembali padamu juga ieu teh hukum Allah nu disebutkeun teh wala tuzzauna ila ma kuntum ta'malun. Moal aya ganjaran, moal aya balesan angin hasil pagaweanana manusia eta masing-masing. Pagawean urang. Jadi mau urang melak bonteng moal jadi cabe. Urang melak cabe moal jadi bonteng. Intina urang kudu bener-bener ngalaksanakeun waktu sabener-benerna. Itunya rasa lah ngomong orang asli dia orang asli orang dia kelahiran dia geus boga naon majikan kan atas ya sabaraha hiji rek nama deui moal rek nama deui moal ulah kata lieur sieunnya ulahnya geus sila atas geus boga budak atas budak sabaraha hiji enak kieu salila ayeuna jadi umur sabaraha tahun kira-kira 30 dina umur 30 tahun teh wing hayang nanya ari rukun iman aya sabaraha hiji cicing soknya kan bae tenan sok rukun iman aya sabaraha hiji genep hiji iman kepada Allah 2 malaikat 3 rasul kita belah geus poho kan bae kitab kaopat rasul kalima kelima Allah puasa iya bukti lah cing deui lah bukti sakanyaho sakabeh manusia sakabeh umat Islam rukun iman aya sabaraha hiji genep ditanya bieu geus bukti sabarna kejadian minang kejadian di saha oge rukun iman leungit hiji setengah ayana ngan ukur 4,5 buktikeun sok sakali deui hiji kepada Allah 2 malaikat 3 kitab 4 rasul 5 hari kiamat tah eta kunaon bet dia poho gempeur teu lain gempeur pedah poho lain sabab naon manusia urang termasuk si Ohang pernah leungit kepercayaan leungit keimanan ayana kiamat ayana poe akhir minang teu ngadenge kieu ya
mikiran ting poengke ayeuna we mumpung di dunya bener teh lobatin gitu nya termasuk si ieu tak pernah si Ohang pernah tah kikituan leungit tak kapercayaan hijinya lu kagenep naon kodok-kodok teh jadi papasten ada jeung goreng bener kata teh percaya oh percaya Arif percaya karena hade jeung goreng mah kudu bener percaya ayana hade jeung goreng tapi lobana manusia ngan ukur percaya kanu hade wae anu goreng mah sok disingkirkeun disinglar bahkan kalaka jadi ngarasula mikir-mikir teuing hirup teh ya Allah sok ayeuna atuh gawe atuh amni wajang budak yang susu benar tak mana majikan Asia awas ya majikan di mana ya pasti piraku tuh yang salakina ka dieu kok majikan hanteu wah edan ingat ya sing karunya karena diri pribadi sabab naon nu bakal ngajaga teh tanu kieu patut ya nu kieu patut nu kitu patut sabab nu bakal ngajak nu diparentahkeun ngajaga diri jeung kulawarga teh saha diri urang masing-masing kabeh gitu boleh tuh matak insyaallah urang manya ulah ya ngan urang songsong kana kaha dean urangnya amin ya robbal nuhun nya kadenya ulah pas setengah urang bebenah we sararea gitu ya Allah ya Rabb urang shalawatan we nya yo Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah
Alhamdulillah dah itu ke aku gonyakan oke nya orang mah nya tapi ka artinya kali itu kita keur bae teu mata nyakeun ka ustaz keur bae si Sirian oke asal aing ai seri non seri ayeuna nu tadi para roho padieu moal mah poho hah moal nya tanyakan ke ustaz anu bener kiai lain nganggap kiai teh yang ustaz teh siga iya weh siga leuheung mau dianggap babaturan mah dah ieu mah henteu dianggap we alobana mah sakarunya teh padahal mah nya da lebar cing ilmuna dayaan atuh gitu lagu naon deui hah? Pasrah Inggris? Hah? Sholawat? Nu kumaha sholawatna? Sok. Eta mah lain sholawat. Tapi bisa lah kan main artinya. Sok kadieu cik kadieu. Kadieu jang. Kadieu wantar gitu. Hei. Bener buru. Hei. Da boleh naon. Kadieu. Kata lubian ngaran sok. Wujud. Naon eta teh naon eta teh? Naon namina teh eta teh? Hah? Ladok nya naon teh man teh? Hei, kadi wujud teh naon? Naon cik? Hei, tapi halus bener berarti esok urangnya udah teh kitu. Ngan teu apa ngaran naon we bener. Wis tanyakeun wujud. Tulis kan itu sok wujud bakal kadi watak sok kadenge percaya terpercaya sanajan siga tek ceplosnya tapi teu puguh ngagarakeun urang pikeun nginget-inget sifat nu 20 hebat tak kadieu kiranya canak kadieu moal naon sok kusaha mangocit manggelung keur mah teh oke bade moal tinggal liwanter kieu euy sok sing heula celteng di budak kadieu oh kadieu keluar ge cong di heureuyan atuh budak geus ieu geus eta ieu cepengan teu sana mina Guntur kelas sabaraha enak? 2 naon? SD. Oh, geus bunga pamajikan? Oh, acan oh. Asa teu kudu jawab atuh. Kelas 2 SD-nya? Heeh. Di mana SD mana? Kankara. Hah? Kankara. Kumaha teh? Oh, Kiara Pedas. Heeh. Budak teu nyaho nya. SD 2 Kiara Pedas. Heeh. Ai cita-cita ke jadi naon? Tentara. Woi, keprok. Tentara euy. Aduh Allah Akbar. Ngan huntu euy, kumaha tuh? Kasarua uing ge baheula hayang jadi tentara bener asli. Uing ge sarua hayang jadi tentara.
Aduh, euy. Ya, tapi mudah-mudahan sing jadinya. Amin ya. Huntuna gitu mah. Huntuna heula jadikeun heula dangke mah dipariksa tuh. Bisi siga uing oge baheula keur sagede kieu teh geus ompong. Ieu teh ti baheula ieu teh si Ohang teh. Cita-cita mah anger hayang jadi tentara, hayang jadi naon pokona nu garagah lah kitunya. Ayeuna teh lebih ka umur 20 tahun teu jadi. Lebih ka kaki wari henteu we. Tapi jadi seniman, naonnya? Ari mau tadi teh naon? Wujud kidambak kok. Eta teh naon namina teh? Solawat. Eta teh sifat Wujud. Bener sifat wujud. Eta sifat Loh. anu 20. Loh. Tah eta. Hebat ngagerakeun batur ieu. Cik saya deh ya. Sareng? Siap? Siap. Ieu teh urang samut heulanya, urang samut ieu teh ibaratna ustad cilik. Ustad kecil atau ustad tentaranya. Iya. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut siapa yang namanya teh? Guntur. Oh Guntur. Dia adalah seorang dai cilik dari Pareang, Kiara Pedes. Tepuk tangan semuanya. Dia akan membawakan persembahan dan membawa kita untuk kebersamaan. Silakan Ustadz Guntur. Wujud kidambako mula patulila wadisi biamuhu minapsi wadaniyat kuroti rodat ilmu ayat sama basol kalam kodiran muridan aliman ayan samian basiran mutak kalimah. Ya, aya nama jelas pahan, tapi tong diseri-serikeun. Da ieu mah budak karana oge. Heeh. Kuanterna oge hebat. Cik ari non aya teh surat pendek mau apa? Aya. Naon? Alham. Alham. Naon? Al-Fatihah. Oh aya alhamnya di dia. Oh coba. Urang ngirawas euy. Nah aya bisi kitu ieu mah nya. Sarila ieu asasan pernah ngadenge salat alham. Kebae sok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Kapro. Alhamdulillah tuh. Terima kasih. Aduh nuhun. Lain beli 2 kali. Nuhun makasih. Kiai teh teu ngarti aing mah. Budak dilakaluhurkeun dititah diburuhan teu. Apaanan acan, Pak? Acan, Kira Pak. harek merena tuh ajengan. Acangan mana? Yuk dijebak nih. Tadi minggu mau Aing ikat. kakarek nih kali aya ajengan ompong. Aduh punten Pak Kiai, aduh punten. Ampun ya Allah ya Terus Rabb. janten Kiai namanya. Sanes, Pak. Aku mah dijongklokeun wae lah. Dijangkolokeun kumaha? Nya ya cara biasa we, cara biasa. Hutang ka dia diuk ya pan lieur aing mah. Untung ya aya di ieu mah, aya dina ka mobil ah. Oh, sina ka dieu. Naonna? Sina ka dieu. Nah, Kumaha we nu penting mah jadi duit.
Oh, kayaknya. Udah KBG usaha jelema mah. Usaha. Penting mah usaha tinu jalan bener. Amin. Pan alus usaha sholawatan. Mohon deh, ampun. Ibadahna menang, duitna menang. Kan Amin. wayana meureun ari ngaji mah saridona mere teh. Tah eta. Beda jeung ngabodor. Eta palpa Ai eta. panggungan mah 12 juta. Ai ngaji mah saridona mah nya ngaji didagangkeun. Heeh nya ulahnya. 500 ge cukup heuh. Tah kitu cek urang oge. Aduh ya Allah. Budak bingung nih. Budak eta bingungan. Nyahan. Kelasi. Jadi kapiolaan. Heeh. Tapi Emang rek mere. tapi kapancingnya. Mana? Wit. Geus teu kudu. Karunya ah. Wih. Oh. Aduh. Gede mah mau bisa ngaluhuran. Lain apa duitnya kita dibere. Heeh nya we. Kita mati uing. Ya. Alhamdulillah nuhun ya. Ya. Jadi rame aya ku ayana Guntur teh. Guntur hebat teh. Doakeunnya ku sadayananya. Nya sing cita-citana sing kalaksananya. Amin ya robbal. Sae, tur. Tadi gede dengekeun. Doakeun. Nya, sok. Nyun kedua sadayana ngomong. Sadayana nuhunkeun doanya. Urang sami-sami ngaos Fatihah gitu sok. Sami-sami urang ngaoskeun Fatihah. Kanggo Abi. lain. Terutan. Kanggo Fatihah. Fatihah kanggo Kanggo Ustad Ohang Ustad Bohang supaya jadi huntuna. supaya jadi huntuna. Bener. Anu caroplok huntuna mah sok mahal panggunganana. Bener teh? Bener. Jadi lamun Guntur hayang ke maca sholawatanana anu ngaplokna gede nya, maca Fatihahna balikna dibekelan, huntuna coplok lentiru. Bener teh? Bener. Salah. Beungeutna ketinggal itu. Heeh. Saha itu teh? Ustad Bohang. Waduh, hebat Ustad Bohang. Aduh. Bohang. Geus cocok meureun mah. Sabab nyandungna geus leuwih ti heula. Gitu atas atuh. Nya tuh. Ya, nuhun ya. Duh, nuhun. Ikutan. Ampun. Harkit. Kemana? Pak, iya Pak, ngantosan kayak teh hoyong-hoyong iya. Pan itu dia ngantosan bapak iya teh. Kurang mah teu dibayar bung ya mah. Hah? Teu dibayar mah bung. Hebat, asik. Oh, atuh capeknya. Sabar geus dibayar ya mah. Di YouTube geus dibayar. Ayo nawain mayar iya lah. Tinggal urang we. Saha mayar tuh iya. Ohang teh itu tadi dinten naon kiai teh. Ah, sanes kiai Pak. Kiai. Nyetu naon dah. Aing ngaji naon sih eusina? Ngajak kahadean. Nungtun jalan kahadean. Nyarek jalan kagorengan. Ari emang ohang ngabodor nitah goreng. Henteu. Aing ngabodor ngabungahkeun batur. Aing ngabodor ngabagjakeun batur. Ya berarti ohang teh ngaji sarila ieu teh. Pohang ngabodor unggal panggung jelema suka bungah seserian balik ka imah mawa kabagjaan ohang teh geus ngaji eta teh. Oh. Perkara apa? Eta teh ohang teh geus ngaji, eusina ngabagjakeun batur. Sanajan jelema gogorowokan dinu panggung, eusina nyarekan batur, ngahinakeun batur, ngarasa diri pangtakwan, ngarisi ahlu sorga, teu ngaji cek aing menu kitu mah orasi. Oh. Gitu. Ngomong ke ngespil kades. Derene di amok-amokan. Sia kamari aing mere gocap sia teu milih aing. Aya nu kitu teh. Nya aya. Sia teh aing kamari cenah datang ka imah aing balik disebutna cirlik, buncir balik cenah kitu. Diomongkeun ari sia. Ari rek nyalon teh geus tong diomong-omong. Dan niatna ge pandek nyalon. Iraha deui atuh sia teh nipu ka calon iwal ti ayeuna ceuk rakyat teh. Dan geus jaradi mah sok paroho ceuk rakyat teh kitu. Eta mah nya kari dieu keur balikeun deui.
Gitu. Cek rakyat teh. Cek rakyat teh. Gitu. Kepala desa kudu jujur. Bupati kudu jujur. Anggota DPR kudu jujur. Kudu nyaah ka rakyat, ai keur nyalon merentah we duit. Datang di kopian, balik kudu dibekelan Anita pamimpin jujur sing eling jang. Anita pamimpin jujur sia mah ai ka calon ngagorowot moal jujur tapi ka kiamat ge moal sia teh da kudu balik modal anjing. Wow. Jadi engke malah mun nek nitah kepala desa jujur, bupati jujur, mun datang teh hapunten abdi tong disuguhan, abdi mah niatan bari ngadukung. Teu aya kapriyoginan sing nya awe ka masyarakat. Lamun kitu nya digantung ku aing kitu. Udah hese. Emang Hese. Ngariung amplop gitu. Geus budaya. Geus budaya mah teh lamun nangi pamimpin teu jujur wayahna dan nu gelo jeung nu burung. Nya. Ya Allah. Mengingetkeun ka sararea kan siga bodor kabeh ge heuh. Moal riungan duitan teu. Bladenya sabaraha? Bladi mah gocap. Wah, bijaan kanu calonna teh. Bladi teu gocap. Wayahna manehna nyawer cepet, gaweun ti cepet. Bijaan deui. Wayahna ayeuna mah batur geus naik di pasaran 150. Cai aing teh cek saha pasaran 150, pasaran mah di kuburan sia teh. Bener. Ya Allah. Gitu. Bener. Jadi inti nama eta kan orang teh maulid nabi. Ai maulid nabi teh mieling dilahirkeunana. Ai dimieling dilahirkeunana mieling alam asal. Ai mieling alam asal mieling purwa daksi. Purwa iku wiwitan daksi iku wekas. Waduh, hartina jadi kudu eling timimiti rekamana urang balik kadituna katauladana kasaha ka Kanjeng Nabi ari pasipatan Kanjeng Nabi kumaha Rahman Rahim sidik amanah tablik patona ari sidik kade lain tetangga aing lain ari sidik teh bener sidik teh bener nyaksi awas waspada permana tinggal wacis apal kanu poe isuk. Nah eta sidik teh. Jadi lamun sidik geura sidikeun diri urang ti ayeuna, geura sidikeun saha urang keur di mana jeung rek ka mana. Geura tapaan eta panon meh awas, geura tapaan eta irung meh ngangse, geura tapaan eta letah meh ngucap, geura tapaan eta ceuli meh ngadangu, geura tapaan eta hate sing ikhlas kamari nu teu kapilih, ikhlaskeun rezekina da ku Gusti ge bakal kagentosan. Amin. Anu kapilih sing ikhlas nu dikaluarkeun tong dihitung jadi pengeluaran kudu diganti ku nana desa dan geus diniatkeun jadi pamimpin sok da rezeki ge dibukakeun ku panto ku Allah ti pasadaya pintu nu penting mah rakyat bisa kabangun. Itu gitu. Sidik amanah hartina bisa nyekel naon anu diamanahkeun dinu dirina. Beli percaya. Teu meunang di panjangan, teu meunang di ponokan kudu sanyana, tapi teu bisa kadituna kudu kandung landungan kaer aisan. Leuleus jejer liat tali. Eta sifat saha eta teh? Sifat Kanjeng Nabi. Di mana diajarkeun eta sifat di lembur urang. Di tanah Sunda. Pan Kanjeng Nabi mah damang hapunten. Ai eta teh tradisi urang mana? Kasihgeung teu ngamek, kaciduhan teu bendu, kabaledog seuri. Eta tradisi urang mana? Tradisi urang Sunda. Urang Sunda nu zaman baheula. Urang Sunda zaman ayeuna mah heureras. Garade amek nurutan urang batur. Tablek nepikeun. Sagala ditepikeun, tapi nepikeunana aya tingkatanana. Aya nu kudu ditepikeun ka kolot, aya ditepikeun ka budak, aya ditepikeun ka aki-aki ka nini-nini. Kudu nepikeun teh kudu make bahasa nu bijak, nu disanghareupan teh saha. Pan teu kabeh nu ti Gusti teh ditepikeun, sabab anu narimana cantang tuh bisa ngaharti naon nu diucapkeunana. Aya jeung sahabat, aya jeung umum bahasana. Eta nu disebut dibeuweung diutahkeun. Patona teh pinter.
lamun cek urang Sunda teh naon? Cager, bager, bener, pinter. Ari pinter sifat nu kasabaraha terakhir. Ari Sunda nyimpen pinter nu kasabaraha nu kaopat lain nu kahiji. Naon nu kaopat sabab kapinteran mah lain nu kahiji. Kapinteran mah terakhir. Geus cager, geus bager, geus bener, karek pinter. Sabab naon? Sabab lamun pinter nu kahiji jelema pinter tapi teu bener, kapinteranana bakal ngaruksak kahirupanana. Jelema nu pinter tapi teu amanah, ruksak kahirupanana. Kadituna teh nu pinter sok ngabobodo anu bodoh. Kunaon ruksakna ayeuna alam urang, ruksak ku nu pinter. Leuweung dituaran ku nu pinter. Nu nuarana mah nu bodoh, nu nitahna mah nu pinter. Bener. Itu dan itu ya lu bodoh lu biasa. Jelema dikira pides palinter, pejabatna loba, runtah ka belah dieu tuh, di belah ditu tuh. Ti Ciracas ka belah dieu pino eta runtah plastik dinu aliranana teuing asupna mah kakira pedes eta teh. Eta teh pan nu palinter mah liwat teh ditinggalikeun runtah, aya nu miceun runtah eta nu manu palinter. Dan nu barodo mah tara mariceun runtah di dinya. Kadeunakeun teh loba jelema pinter tapi teu ngarti. Pinter, barudak sakola palinter ayeuna. Tingali palinter barudak sakola ayeuna. Tapi geuningan mungkin olok aya nu palinter teh. Sakolana kudu jajan, bajuna kudu alus, balik sakolanya HP kudu daring, domba eueuh nu mang marabankeun, suluh eueuh nu mang ngalakeun, kenteng eueuh nu mang menerkeun. Loba budak palinter kolotna balangsak ayeuna mah. Hayang keprok sia teh kabeh. Nah. Etan kada. Loba budak palinter kolotna baralangsa. Bener, baralangsa. Nu pinter mah mung ka kebon. Iya. Nu pinter mah mung ka sawah. Nu pinter mah mung ngalah enteh. Nu pinter mah mung ngalah sulu. Nu pinter mah mung melak sampe. Nu pinter mah mung nyadap. Nu pinter mah mung nyeun gula. Nu pinter mah ukur motoran we di jalan aing keur dahar berebet aing sing nyaho sia motor dina disita sagedeung di teh belagu-belagu teuing. Nu pinter tapi teu ngarti. Budak baheula kolotna hiji, budakna salapan, kasunang kolotna teh. Ayeuna kolotna budak ukur 2, rieut ku budak 2. Nah, baheula kolot ku budak salapan teu rieut, ayeuna ku budak 2 lieur. Bener. Kolot urang bodoh tapi ninggalkeun kebon, ninggalkeun sawah, ninggalkeun tangkal kalapa, ninggalkeun tangkal jati, ninggalkeun tangkal mangu, ninggalkeun tangkal cengkeh. Kolot urang nu bodoh cing nu palinter ayeuna ninggalkeun tangkal naon sia, tangkal hutan tapi ka bang emok. Lain dikeprokan sadar cek. Oh, barjanji. Kolot urang baheula cenah mah bodoh teu sakola. Aya ditinggal warisanana kebon. Aya. Aing nanya nu palinter ayeuna serek ninggalkeun naon kana incuna. Da geus eueuh, da kebon lalega geus da jarwalan aing nyaho. Nu pinter di Cisela, nu bodoh di Cisela, ngalabatu diketrekan 20 tahun teu beak-beak. Nu datang nu pinter make beko, lamun ku aing teh dieureunkeun mah beak sa kebon. Belum. Nah, jadi pinter teh paneuri. Boga budak 10 kade abdi nitip terakhir ibu. Bilih aya bu putra ibu gaduh putra opat nu hiji bodoh ibu lasok ngahina. Nu teu naek. Kade ulah sok ngahina. Ara aing mah bodoh beda jeung lancukna. Kade. Sabab naon? Bisa jadi nu bodoh eta nu nyalametkeun ibu. Bisa jadi nu bodoh eta anu bakal ka ibu tiasa ngajaga jeung ngariksa. Contoh, nu pinter mah jorauh digarawe di Bandung, nu bodoh mah di imah teu ka mamana. Ibu gering galingging panas tiris hayang neang dokter. Nu pinter mah eueuh di jauh, nu bodoh mah aya gigireun bisa mencetan.
Ibu hayang ngalak kalapa, nu pinter mah teu bisa ngalak kalapa, nu bodoh mah bisa ngalak kalapa. Ibu hayang ngagiling pare, nu pinter mah teu bisa ngagiling pare, nu bodoh mah bisa ngagiling pare. Tetela, nu pinter mah ibu eta nu pinter beak sakola ge beak lega ngajualanana, nu bodoh mah teu ngajual sajengkal acan, sing horeng nu bodoh teh perlu di nu hirup. Ulah sok nganggap, nya. Ya ayeuna kunaon ajengan ohang dipanggil jeung rame sama beungeutna beungeut bodoh. Bener teh? Bener. Lamun ohang beungeutna beungeut pinter, moal payu sia mah jadi duit sia. Boro-boro. Justru ohang mah gitu kan. Justru ohang mah payu teh mahal panggilanna teh beungeutna bodoh. Mantake ibu kade ulah kabobodo ku manehna. Sabab anjeunna mah ngajual kabodohan diri. Sabenerna mah pinter ieu teh. Mantake kuring teu bisa dibobodo. Palebah pamajikan ge pan leuwih pinter di dinya tibatan kuring. Eta mah jadi milik lah. Pokoknya gitu Pak Kiai hoang duh. Urang teh ribut ajengan namanya. Ohang ngus teu bisa tuh. Ajengan ohang. Aduh ya Allah. Alhamdulillah. Lamun geus make sal kieu mah meureun geus mikin solehnya. Amin amin. Moal nganyerikeun di awewe geus kieu. Ayeuna mah. Loba nu dinyerikeun teh eta mah perasaanana unggul. Tapi mah biasa-biasa. Ai nambah mah meunang pan asal sahnya. Heeh. Arek nambah. Entong lah. Entong dengkeng teh. Loba ayeuna teh teh panggilan muludan teh na. Kulan antunya. Cenah mending ngantri cenah. Gitu Alhamdulillah. Sangke punten nah abdi nyuruhkeun doana tuh. Abdi juga hapunten. Sok ayeuna diukna korsi aing minta doa di dieu. Allahu akbar. Aduh. Hapunten abdi dipangdoakeun ajengan lah. Hayang lunas hutang. Cek ajengan teh boro-boro ngaduakeun dirinya ajengan ge sarua boga hutang. Sarua. Aduh ya Allah. Atur nuhun kitu nya. Mohon sama-sama. Teras tos di Cileunyi teras ka Salira. Alhamdulillah. Nuhun. Kade bagi 2 amplop. Atur nuhun ibu sing sarehat. Aya Pak Kadis Pendidikan, Pak Purwanto, aya Pak Asep Supriyatna, aya Pak Camat, aya bapak urang dieu dari Pak Sekwan mah urang dieu. Nitip sim kuring mah nya nu kahiji kebersihan lingkungan, kade micen plastik tong di mana wae. Tiap RT ngadamel pengelolaan sampah organik anorganik. Putra putri ibu barudak sekolah dididik hal-hal nu nyata, ulah hal-hal nu ngimpi. Kuring kapungkur teu satuju budak SD make HP tapi ayeuna mah belajarna daring. Naon sababna kuring ditingali di mamana budak sing rariung teh lain diajar lain. Bener teh? Budak ngariung opatan 5 nyel HP dah henteu main game atuh. Memang Covid ieu gaduh dampak ka barudak urang pangedulan. Da ieu mah di lemur ieu atuh da henteu urang mah kadang-kadang anehnya. Ai di sakola teu meunang ai budak alit-alitan nu ngalapoe ulin. Nah, teu corona ai ulin mah, ai di kelas corona. Aneh wae. Bener? Ya benerkeun Pak Kadis Pendidikan tos gaduh kebijakan di antawisna tatanen dibali atikan. Geus kieu we ayeuna mah, Bu. Budak ibu di imah melak cengkeh eta teh pendidikan. Budak ibu di imah melak manggu eta teh pendidikan. Budak ibu di imah melak enteh eta teh pendidikan. Budak ibu di imah nyieun kanyut kunang eta Pak Kadis nu ngadamel kebijakan eta teh pendidikan. Pendidikan ayeuna kudu dialakeun hal-hal anu nyata. Ulah pendidikan ngimpi. Pendidikan ngimpi ngalahirkeun jelema tukang ngimpi. Tukang ngimpi pang alus-alusna rezekina ngelai. Nah, tapi pendidikan kedah nyata kade ti ayeuna perilaku masyarakat kedah dibentuk termasuk diajar ngurus runtah. Sabab ancaman lingkungan urang dina danget ieu aya 2. Hiji barang jual, 2 runtah. Nu katilu momotoran. Budak leutik HP motor. Kek hapayuna bade kumaha. Urang pasti eleh persainganana ku budak-budak nu di luar. Sakitu nu kaviatur wilujeng Pak Kades nyangking tugas sing kuring mah titip kade jaga kebersihanana. Sim kuring titip pami nuju di Pareang anu ngange motor anu knalpotna tarari bari jeung lulumpatan mun bisa mah ku RT ku RW ditindak gitu teu meunang aya motor di lemur
knalpotna beberebetan. Nah, gitu. Lamun anjeunna ngarasa hebat, gampang. Ku Pak Kades sina ceulina di kanu knalpotkeun. Terus digerungkeun kadeuna ku ceuli sia ngeunangeun teu kanu ceuli sia. Nah, ieu margi lingkungan kedah dijaga. Tranu kaduana tong tararik teuing, burabat berebet. Da batur ge nyaho maneh teh meunang boga motor, motorna meunang anyuk can lunas nyahoeun batur ge. Nya, wilujeng kasadena sing sarehat, sing jembar sadayana hatur nuhun wilujeng mancen tugas mugia nyaah ka masyarakatna raharja kahirupanana. Rahayu hatur nuhun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Muhammadin tibbil qulubi wadawaiha. Dasadayana ge meureunnya apa seohang naon. Tapi mugi-mugi naon nu ditepikeun saayat sakalimah mugia sing jadi hikmah. Amin ya rabbal alamin. Nuhun kasadayana oge nuhun kangge kapersantenanana ti para ustad, para kiai nu aya di ieu patempatan para pinesepuh utamina kangge ka Pak Kades Deden anu lembe pisan di istrenan janten kepala desa oge asing kalaksanakeun anu sami dicontohkeun ku Kangjeng Nabi sifat-sifatna sidik amanah tablik patona. Amin ya robbal. Sakitun kapihatur hatur nuhun kasadayana sakali hapunten samudaya kalapatan boh bilih tebih ti marganing utami anggang ti marganing utama sakitu kabukutosanana billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin tibbil qulub